nyusuan bebeja kasalakina Kak pan ieu susu kula anak nama panu kakak caknya nanti anak lu mah anak kakak ye tapi ye susu nukula caina nukula kuari diinumkeun ke anak kakak berarti kula minta bayaran Kak menang minta bayaran asana balik ngaji maren teu bayaran ye nu mantak gede jasa ganjaranana pemajikan mang nyusuankeun bae ge ka anak urang teh geus sabaraha ganjaranana masyaallah lain bantrak-bantrakeun geus pokona mah eueuh jangkar neraka bae awewe mah asal nurut ka salaki sorga sebab naon mang nyisihkeun eta teh geus naon ganjaran mang nyangukeun ganjaran nyusuan anakna geus ganjaran bae. Iya mas, satu pertanyaan non ya Pak Kiai yang saya hormati, saya mau bertanya. Saya bekerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta sebagai sopir. Pada suatu hari saya kehabisan bensin buat motor saya. Saya ngambil bensin dari mobil yang saya bawa 5 liter. Bagaimana hukumnya? Korupsi teman tuh. Menang teman tuh. Kekebel-kebel sama mobilnya dibawa. Yang kedua pertanyaan tentang kurban. Si A berkurban dan si B pun berkurban. Dagingnya yang kepunyaan si A dikasihkan ke si B dan yang si B dikasihkan ke si A. Bagaimana tuh hukumnya? Ya mah pelit ngarana tuh. Dek naon korban atuh sia kos kitu mah tuh. Ojol beto mah burung. Ain teman-teman naon ngadahar nu si A ngadahar boga si B ngadahar boga si A ngan ulah dibebeja ka tetangga beta mah izin korban ongko dibawa ongko kunyana korban mah jadi geus milik fakir miskin kabehan nu sugih ge masalah ngan intina fakir miskin. Jadi lamun kos kitu mah ngaranna tema ibadah oge hayang ngadahar dagingna ge hayang bari hayangna lain saeutik gede beureun teh bagus. Urang mulikeun masalah tentang pengurusan rokik. Sagali deui aya istilah bahasa rokik atawa amat. Ieu berlaku di negara anu baheula peperangan kemudian boga bolongan teu ditebus dijadikeun kaula dijadikan abid, dijadikan amat. Jadi budak belian digade, diinjemkeun dan lain sebagainya. Eta teh kabeh milik sayyidna. Eta kudu diurus ku sayyidna. Dahar jeung nginumna pakena sakumaha kamari. Wajib ke seorang sayyid nyukupan dahar nginumna jang sirokik termasuk pakaianana ulayak dipake ku si eta abid sanajan abidna buta wajib dikipayahan bae sanajan lumpuh stroke tetep baik wajib diurus lantaran eta hewan makhluk katengan. Lamun abid baik wajib diurusan ku malikna
atuh komo anak mah wajib diurus ku indung bapakna. Kuari mah ieu terutama nu nyararandung geus teu ngarurusan anak. Nyandung jeung urang bojong boga anak dua dipegateun bapana geus teu ieung-ieungkeun bae ka indung nama teu ieung-ieung ge tapi pan anak nama darah daging manehanana wajib kudu dibiayaan. Kawin deui jeung urang Balaraja boga anak deui dua dipegatkeun deui teu ditong-tong teu dibiayaan deui. Lumayan sedeng sakitu ge jangan gejebur ka neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil tuh nya singa ade nu mentik tanggung jawab bapak kanu jadi anak. Inggris jasanya nu anak terlantar teu dibiayaan kudu jadi bapakna. Diudag-udag ke di akhirat ku anak. Mana abah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani. Nek naon sia neangan abah. Aing baheula teu diurusan keur di dunya, teu diurusan, teu dididik, teu dibere napakah dek minta pertanggungan jawab ka abah. Mun abah boga aduh amal bagusna dicokot ku aing ngumbung ka neraka hayang ka sorga kajen keuna abah banyak gejebur ka neraka. Masyaallah gitulah di akhirat. Wajib diurus rokik, wajib diurus amat kudu jadi sayyidna. Si Malik tedekeun ngurus kanu jadi abidna sedangkeun ai manusia mapan terus bae dahar jeung nginum jeung pake mah tah ieu kulantaran teu daekeun mere napakah seorang sayyid kanu jadi abidna henteu kitu bae pan ieu teh sebuah negara. Aya RT-an, aya RW-an, aya lurahan, aya camat, aya bupati, aya gubernur, aya menteri sampai aya presiden. Maka turun tanganlah pemerintah di tempat eta untuk menangani soal kekipayahanan. Kodi turun tangan setelah laporan seorang abid. Pagi Pak Kodi. Selamat pagi. Dari mana kamu? Saya Cikupa. Siapa nama? Saya nama Freddy. Freddy. Freddy apa ya Freddy? Ya tak keneh lah. Ada apa? Saya adalah abid. Oh, abid sia ngaranna bagus amat. Abid make Freddy segala. Mun gitu mah Mardawi pantas. Ieu mah Freddy, budak kota ieu mah budak. Tah, ayeuna kula abid Bapak Zaid. Jadi Zaid teh Said kula geus lila teh dibere napakah dahar nginum pake geus teh dibere waena sakitu pan kula mah ieu abid ai digawe mah pan terus bae tapi teu pernah diperhatikeun dahar jeung nginumna jeung pakena maka kura laporan ka Bapak sebagai pengurus coba tolong berikan hak saya segera Kodi di kecamatan eta untuk menangani secara cepat sebab ieu urgen urusan dahar. Panggil Zaid. Zaid, ya, kamu punya abid yang bernama Freddy. Betul. Kenapa kamu terlantarkan ke mak? Kenapa kamu biarkan tidak beri makan dan minum? Ya nggak apa-apa lah Pak, soalnya saya kesel sama dia. Kenapa keselnya?
Biasanya main bola melulu, Pak. Aduh, orengan dan jerona koski. Soal main bola soal lain. Itu adalah soal maksiat terhadap Tuhan dan terhadap sayyidnya. Tapi urusan makannya tetap harus kamu berikan. Taya kulantarannya natedaikeun mere. Kodi kudu meneliti di mana ieu hartana. Ternyata begitu dicek, aya warung, aya sawah, aya huma, tah eta teu bisa dikitukeun bae, dicek ku kodi mana nu bisa dijual yeuh, jang ngabiayaan eta abid. Mending mun abidna hiji, mun abidna boga 50 nu sugih mah, boga abidna 100, belah dieuna 10, belah dieuna 5. Pan eta teh per harina sabaraha duit. Namun boga abidna 10, sapoe nanyana teh keur carita leutik beheulanan 20.000 sore jeung isuk 10.000 dahar. Eta teh geus jeung tempena ge jeung tempena deui. Eta keur 20 bae masa poe kali 10 berarti 200.000 per hari, 200.000 jang abidna lamun 10 poe berarti 2 juta mun sabulan. Oh, berarti dijual. Ukodi teliti mana nu bisa dijual, apa warung, apa tanah. Itulah cara pengurusanana teu meunang diantepkeun bae. Wa yabi'ul qadi fiha malahu. Wajib seorang qadi ngajual harta zaid untuk membiayai makan dan minum abid. Masya Allah, Masya Allah. Udah lamun ngadengikeun kitu mah rapi, eujang terlantar. Eujang terlantar, ieu teh sebuah negara. Kuari mah boro-boro urusan abid. Aya pamajikanana bae geus salakina geus kabur, geus 2-3 tahun teu datang-datang sedengkeun ninggalkeun anak 5. Kaayaanana darurat. Bebeja ka bapana cak bapana atuh aing ge pan liuk eueuh deuleu teu aya. Bebeja kami tohana sarua bae, salakina teu datang-datang. Pan ai dahar mah kudu terus bae. 5 anak keur sapoe 20.000 sakurua jeung tadi. Encan pamajikanna, mangkana buleudeh awakna. Gerembul, ta eta tanggung jawab salakina, eueuh. Mau tidak mau datang ke KUA. Assalamualaikum. KUA jangan assalamualaikum, selamat pagi. Ini negara demokrasi. Geus kabarat-baratan nih. KUA teh geus kabarat-baratan, ngadeng assalamualaikum teh alergi. Kudu good morning bae, Masya Allah. Pagi gitu. Ini kantor. Ya, selamat pagi. Siapa kamu? Saya Sartina. Tadi Sarwiti laporan. Wali Sartina. Dari mana kamu? Saya Cikupa. Ada apa? Lapor, Pak. Bahwa saya telah ditinggal suami 3 tahun lamanya. Cerai apa tidak? Belum. Anak 5, Pak. Kemudian tidak ada kabar berita. Saya mah seneng kalau dia kawin lagi sama orang kaya. Malah ya tahu nukos gitu. Yang jelas mah saya ditinggal, kemudian butuh sehari-hari nafkah saya dan anak saya. Nah ini tolong ditangani oleh Bapak. Sekian laporan saya. Tek-tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA. Tek-tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA. Tek-tek celi. Moal aya nu nguruskeun kos kitu. Moal. Cak aing moal dayekeun ku sia. Bangun teu percaya sia ka aing. Tapi lamun laporan dek nikahkeun mah wah. Terbayang 400-500 ribu. Tapi urusan nu kos kieu mah tah sah tanu ngurus. Ieu teh panagara Indonesia tercinta. Aya RT-an, aya lurahan, aya camatan, aya bupatian, bahkan gontok-gontokan.
ketika urang ngayakeun naon sia. Tapi mana pengurusan anak? Berapa banyak di Kecamatan Pasar Kemis wanita seperti eta? Berapa banyak yang lebih dahsyat dari eta? Berapa banyak di Jakarta wanita yang harus ditangani? Yang beliau itu adalah beliau perlu pertolongan yang betul-betul. Nah iya saandek nulungan anak cenah aya bupatihan. Tapi teu kadeng eta sora bupatihna urusan kos kitu mah. Tah, ieu teh sebuah negara deuk kumaha ieu. Kai mah kiai pandatangna cerik Waalaikumsalam. Sia cerik bae kunaon emang yang dicandung tanah lain. Anak 7 salaki kabur. Kaburna dicarekan dan teu nyana main SMS jeung ngora. Juk, aju teu kuari geus aya 2 tahun teu balik-balik pan atuh pan kula ieu butuh dahar anak. Nya sakola nya dahar. Atuh lapor ka KUA. Capek. Yai. Capek ka lurah atuh. Bobo ka lurah. Capek cek nyana teh. Ieu mah kumaha kiai bae. Ya teu lamun dikawin atuh masalah. Tah ieu urusan nu kos kararieu Masya Allah. Dicek Kupa sabaraha, di Belaraja sabaraha, di Cisoka sabaraha, datang ke kesulitan. Tah ieu sebuah negara ieu teh. Ketika orang calon lurah gontok-gontokan, ketika orang pilkada kitu kene, ketika pilgub kitu kene datang ka kuari can anggeus urusan pilgub teh. Tapi ieu tah urusan moal kebal deui bakal pilkada deui Tangerang, moal kebal deui bakal nah kitu pemilihan umum. Moal eureun-eureun pemilihan deui pemilihan panerang dama nu tadi urus-urus. Ayo coba. Nah, ieu negara Indonesia. Mentek sakapeung mah kula yang jadi presiden ieu. Saminggu bae aing yang jadi presiden ieu. Deuk kumaha? Deuk eta bae rangda ditit di anu terangkum rapih di sebuah negara turun tangan kodi untuk menangani soal kekipayahan. Mana hartana? Ayo jual. Sabaraha duit ieu hartana dijual, ternyata ieu sawahna teh hargana 100.000 per meter. Sedangkeun ayana sahektar teu kudu sahektar heula kuari mah setengah hektar bae. Berarti setengah hektar teh lamun sameterna 100.000 sabaraha duiteun? Ba cepet sih aja calo meureun sia mah. Ya Allah. Teudeun di kantor. Kasih nyana, ceng. Sia rombongan abid, jah. Tiap minggu ka dieu aya duitna di dieu ieu anu Said Aksia mun dibere sakaligus na ieu besi beak teu puguh lagu na ieu mah tiap minggu ka dieu Sabtu sia ka dieu waing dibere per orang sesuai jeung kebutuhan dahar sia eta kadengena pan ngeunaheun ku urang negara bener-bener negara eta teh kos kitu teh ngeunaheun teh kadengen moal aya nu terlantar. Malah nu terlantar, eta teh sebuah negara teh kos kitu geus puguh yatim piatu. Urang lamun neuleuh ti dieu ka Serang, aya sabaraha hiji jelema di sisi nu teu make calana. Aduh edan. Deres mun lalaki mah aweh-aweh puguh. Aduh, ini lalaki mah geus teh mah pemandangan anu geus teu aneh geus. Ya urang ge boga ieu. Ieu awewe ya Allah. Masalah teh budak bintang filmeun kajen gua kumaha. Ti dieu ka Serang aya sabaraha? Tanggung jawab keluarga. Ketika keluarga teu bisa tanggung jawab, pan pamarentah deui bae. Pan kamari dedesekan calon lurah, pan kamari dedesekan pilkada, pan kamari dedesekan pilgub, pan kamari pilpres. Nu edan ambualayah di handapeun jembatan di Jakarta. Ese jasa ngitungna sabaraha meureun. Mana pengurusan anak? Ieu mah urang mah jelema leutik lah.
meratap urang teh eta teh sebuah negara kudu kula keur lempang ke Amerika loh nu gitu berarti rapi sia jeung sarikeun ka aing teu percayanya atuh emang aing jeung teu ieu Masya Allah tapi urang ngadenge kabar di Amerika geus rapi soal penanganan nu kos kitu di Australia mah leuwih rapi batan Amerika boro-boro nu edan sangkilang cangkang rokok bae ge sangkilang ta urut garoko teh urut korek api naon tah ngaranna pentol korek api aya bae kahandap kadeule jelemana tangkep langsung eta di Australia di urang mah jalan teu anggeus aju di sisi geus mararejak jasa teu jalan cai teh teu jalan liwat camat cak camat teu jalan teh cai sial amat tanggung jawab samat nyanana ge ngomong kitu sial teu jalan cenah ye jalan atuh aya sial ngomong sial komo rakyat kuduna ge camat turun dina mobil wilayah saya oh ieu wilayah itu tuh nan Sukaharja salurahna anu ngagerakeun lurahna teu ka dieu Pak Camat nungguan gitu di dieu cepat kitu cepat ka dieu Pak Camat nungguan gegeran nya nagarinya ieu wilayah anjeunnya moh rokok teu kalau udah jadi pentar rokok alah eta mah uduh geus tah mah geus dibere kan yang sabaraha cenah yang sapak kayak geus eger naik mobil nah rokok mau menang jalan mau moal beres kita kos gitu tapi lamun kieu mah ini wilayah Bapak iya luwe lurah wayana kula moal berangkat ka kantor ka Tangerang aya perlu lamun ieu can diberesan ieu teh ieu jore kadeuleuna teu lancar kumaha mun hujan deui acak-acakan hampur-hampur dipecat sia ku aing kitu kuduna eprak sakeluarna aing mencat sia deui pecat-pecat tuh. Ieu negara teu beres garana. Lamun camat geus teu dihargai ku lurah, lurah teu menghargai ka camat, eta teh pan atasan jeung bawahan, tinggal tunggu tanggal mainna hancur bae. Ieu sebuah negara ieu. Indonesia tercinta. Ibu Pertiwi. Ini sekoski jasa kadengena kadeuleuna masyaallah. Aduh. Saya lamun jadi presiden tunjuk bupatina si anu petani ya emang goran gitu nyana mah ngeunaheun nyekel pacul na lulu jadi bupati teh turun tangan ka jalan siat tanda tangan teu bisa ieu macul bisa teu bagus ongko deui itu mah jadi capek ngomong mun carita di Indonesia mah ieu mah keur carita pengurusan sampai ka dieu saking menutupi hak ulah sampai keengkat terlantar boro-boro anak jeung pamajikan rakyat jeung pemerintahna cacakan abid budak beulian nu hinana ge hinana deui sampai ka dieu penanganan ieu kan manusia teh Masya Allah jual ku kodi uruskeun nu rapih mantak lamun urang make negara Islam make Al-Qur'an di awal urusan ubudiyah urusan muamalah urusan munakahat jeung jinayat geus rapih dina Al-Qur'an dijabarkeun make hadis nikmat ujianna tapi ieu kan urang mah kuari ieu demokrasi dipaksa ku Amerika teh HAM supaya lempang ngedidik anak ditampiling anak lapor bapak di penjara banyak kos kitu negara geus hese jasa HAM dipaksakeun dipaksa urang titah ngalaksanakeun HAM padahal nu dibaca kurang jeung nu diuraikeun Al-Qur'an kemudian atuh hasilna dikeruk kunyana geus alah nyeri ge luar biasa teu meunang lempang agama teh sementara ketika urang ngaluhur-luhurkeun agama melalui maulidan jeung melalui rajaban Amerika nyieun PKS ngabidahkeun ka muludan moal lempang ujianna ka jeung kumaha aya hiji-hijina urang ngadengungkeun
kitu naon ngaran Kangjeng Nabi bid'ah nang Amerika teh melalui PKS. Parem urang teh keur mah di negara teh dipake Al-Qur'an teh aya ge urusan rakyat dibunuh ku PKS, di bid'ah deuk kumaha. Ini kumaha mantak untung bae di Tangerang mah. Alah sia ngabidah-bidahan tampiling sia ku aing. Teu nyaho aing meureunanan. Mabur sia. Untung aya keneh jawara nu kos kitu. Salat mah henteu tapi nyarekan mah wani. Jawara tah. Bidah-bidah segala muludan sia. Gas, mabur sia ka ditu. Anak saya sia, hah? Da deureuh da aya jawara keneh teh nu mantak kajeun teu salat ge jawara teh amankeun. Jang kos kitu atuh heulanan. Eta kurang ngadenge jawara gitu teh ngeunaheun ka hate kiai. Begitu aya nu muludan, kemudian aya PKS anu ngabidah-bidah turun jawara. Goblok sia tolol. Mabur sia, antepkeun kana muludan. Aya nyanana mah salat ye henteu. Tah kan kadenge ngeunaheun deureus, tah deureus. Malah nya di muludan aja main gaple tungtungan. Leuwih ti bidah tah mah tuh. Tapi haokna teh kadenge kurang. Tapi tetap berarti peduli nyana, peduli tah. Geus, ulah sok diganggu, muludan bae geus. Tuh. Ieu urang dibunuh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Wari keur dibunuh di teu karasa. 10 tahun yang akan datang, urang na mararaot tinggal anak urang pinuh ku pabidahan ngomongna. Ieu bidah itu bidah, ieu bidah ieu bidah. Tungtung masaralat teh henteu. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Begitu diteliti ku kodi teh hartana ternyata panggil Zaid. Ya Pak. Kamu merasa punya abid yang bernama Freddy? Betul. Betulkah sesuai dengan laporan Freddy bahwa kamu tidak pernah memberikan nafkah selama ini? Betul. Sampai kapan kamu ini mau menelantarkan abid? Wallahu alam. Emang kenapa? Saya tidak punya apa-apa. Jangan-jangan untuk memberikan nafkah abid untuk saya sendiri juga susah. Oh, jadi kamu susah? Iya. Itu punya abid? Warisan, Pak. Oh iya, warisan. Nah, teliti ku abid di mana alamat? Saya di Terep, Pak. Teliti kunyana Terep RT anu oh iya kelurahan Mar Golkar ya betul dia dele kunyana deng mana Imam Zaid iya coba pembukuan ternyata bener tebogaeun harta sawah geus beak dijual pakai nyandung beak kabeh warung gitu kene geus tinggal saimah-imahna doang nyala leutik mah berarti geus teu bogaeun harta jualin jangan napakahan abid sedengkeun boga abidna aya 5 na per hari 20.000 berarti lamun kali 5 2 kali 5 10 teh sabaraha teh tah sabaraha teh 10 tah ngalikeun neta. Jadi berarti ayeuna mah saurangna 20.000 sedengkeun aya 5 2 kali 5 10 seperti itu tak 100.000 eueuh jang merekna eueuh jang jualeunana panggil deui Zaid. Iya Pak. Kamu yang punya abid yang bernama Freddy dan kawan-kawan yang 5? Betul. Berapa lama kamu tidak memberikan nafkah? Lupa Pak, udah lama Pak. Ada bangsa 3-4 bulan lebih bisa Pak. Kamu tidak tanggung jawab? Bukan tidak tanggung jawab, saya aja susah. Emang kamu nggak kerja? Kerja di Cenglu kemarin saya di demo berhenti lagi Pak. Emang kenapa? Nggak tahu lah. Jadi sekarang saya susah Pak. Nah ini pertanggungjawaban tentang memberikan apakah kan harus. Ya terserah Bapak. Mau bagaimana? Bila perlu saya juga jual aja Pak. Geus parah jasa berarti ya Pak. Jualan tedengkeun dahar bapan kudu terus bae. Nah kumaha ieu solusi untuk supaya lancar amarahu bi bai'i aw itaqi
tidak ada jalan lain kecuali ini abid harus kamu jual. Sebab ini kan membutuhkan makan dan minum. Jual. Nggak bisa, saya nggak tega sebab ini warisan. Menurut orang tua katanya warisan mah nggak boleh dijual. Kata siapa? Sawah kan dijual. Iya, sawah mah udah dijual. Ai sawah warisan dijual ya abid ente belum ente budak. Nah, ini harus jual. Tidak dijual. Kalau kamu tidak mau menjual, otomatis terakhir wa ya'taqihi, harus diperdekakan. 2, pilih. 1, jual abid tersebut, jangan sampai terlantar. Kalau tidak mau dijual, perdekakan, bebaskan supaya dia berkeliaran cari makan sendiri. Dipaksa teteh ku abid kos gitu teh, lamun nya cicing wae, wajib ditekan seorang malik, seorang sayyid untuk menjual abidnya atau untuk dibebaskan. Pangeunahkeun ka abidna ngeunaheun, ka sayyidna ngeunaheun, pamarentah di akhirat moal ditanya. Kayu coba ye, lamun aya awewe geus 3 tahun salakina teh datang-datang, anakna ditinggalkeun 7 teh dibere napakah, laporan ka KUA kudu make duit bae, pan boro-boro jang duit eta puguh hutang ge di warung geus neretet bae. Geus deuk kumaha ieu penangananna, ikan sebuah negara, Masya Allah. Penuh bagus mah cari suamina di mana? Ieu negara kapanggih bae ku negara mah aya polisian aya intelan. Atuh neangan khusus intel jang supaya neangan nu salakina mabur. Tak kasukeun da enta intel naon eta. Aing menjadi presiden bisa geus lah pokona mah. Tah, ye polisi khusus jang neangan salaki-salakina. Atuh kapanggih bae ja sapira negara Indonesia atuh. Nah, sapira di Indonesia, kabagi di Pulau Jawa ge kan seukur 6 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, ditambah deui ku ari Banten jeung Jakarta ngan 5 malah mah. Saeutik kitu provinsi teh, per provinsi kan aya gubernuran, pangliangankeun ka kabupaten, aya bupatian, aya polisian. Kapanggih horeng keur mendem be di Brebes melak cabe. Bawang teh cabe. Panggihan bawa ka Cikupa. Jadi mana baik kali di Brebes Pak pada tahun 3 sia di dia itu boga anak pemajikan boga Pak pan gue sia ditinggalkan gitu bete tahu jawab tuh nya gitu be Pak lah nanti anu mantak di Brebes boga nungoran Pak sia nungora di urusan ieu nu kolot geus lambeng Pak lah tolol biasa ya budak yang udah dibunuh ya budak bos gitu ngahinakeun kanu kolot dia. Waduh. Tah iya kudu bener-bener ditangani ye. Tah eta penanganan model kos kitu kudu jasa. Nah, dengan solusi ieu. Harta sia mana harta sia jangan apakahan anak pemajikan sia. Jangan bae ku bapak ternyata eueuh nah mau tidak mau ndek dilanjutkeun rumah tangga tapakahan lamun teu dilanjutkeun tolak. Epak ngomong na gua mangan napagahan moal nolak ge moal teh pan blon teh pan blon moal gua mangan napagahan moal nyarean moal teh ulah datang ka dieu doang tangan dipaksa tolak ngabe bebas geus ditolak mapan pamajikanana bisa make gincu deui neangan disugan deui aya aki-aki nu pamajikanna pae. Ih, atuh pan kulo sakit ketotin laki toh tiap-tiap nuraga aya nu mulung. Atuh ieu geus ragag ti salakina ge aya aki-aki mulung gadinya. Ja moal nu ngora mamulung nini pasti nu kolot deui bae. Tah eta kos kitu jadi geunaheun aya jang ngumaha ka nagara teh nikmat. Jadi terasa hirup di negara Indonesia geus ketika aya serangan dipertahankeun ku rakyat negara aing, pengurus nage ku aing karasa. Ketika aing usul aing diuruskan ndek saha anu ngahancurkeun negara aing nu dihareup memeh kodi aing heula kajeun aing mah hirup ge asal kodi paeh teh heula salah ngomong tante aing eta. Tah jadi tanggung jawab terhadap negara teh ngeunaheun ieu mah pemilu nu bakal datang ge rakyat hampir 70% geus karieun ngaromongna geus teh hararayang aing mah partai naon bae aing mah moal milih geus naon teh sebuah negara kos kitu. Teh hayang partai ieu partai itu jak kitu-kitu keneh bae nu ngurusan rakyat.
komo Golkar mah tambah buang kawarah jasa tolol nage goblok na deui geus sayang aing mah ka hareup mah P3 sarua bae PDI sarua bae sagala Nasdem sagala Hanura sagala tek-tek jeung bengekna PKB ku PKB na geus sayang sebab naon aing di pabrik nu nguruskeun aing di kantor kudu main sogok keneh bae aing kakarake ngeunaheun jasa digawe diturunkeun deui bae kuamari aing milih tayang aing mah ini sabaraha persen masyarakat nu ngomong karar itu coba ayo coba berarti ieu nagara naon ieu nagara Masya Allah taya supaya bangkit deh coba perbaiki supaya masyarakat merasakan iyalah negara Indonesia siap aing bertanggung jawab untuk memelihara negara aing aya orang mana bae nu asup ka dieu awas siapa aing tanggung jawablah gede terhadap negara lantaran nyana ngarasakeun hirup di negara diurus coba tah lamun geus kos kieu keisukan diangsongkeun ye sia deuk milih ye partai Golkar hayang ieu bae tu PDI mung ieu bae tu P3 jejegis ieu bae tu partai anyar ye teh Hanura tinggal Hanura teh hayang ieu bae tu Nasdem deui sia tu begina teh hayang aing teh begina naon aing mah aing ge diurus aing selama ieu ngurusan nyana bae aing teh diurusan tuh sabaraha persen masyarakat anu geus ngaromong karar itu aya nu dibere ieu bae atuh aya mana Golkar teh hayang dibere duit teh hayang bere gede hayang siap kudaon geus karar itu di Indonesia Masya Allah negara pakai lelecehan komo agama nilah dina hartiu ieu teh negara urang agamana mayoritas Islam jeung teuing sanajan make demokrasi ge asal nu rapih we puguh presidenna puguh menterina gubernur bupati rakyat jeung bupati jeung RT na jeung lurahna abeh urang ngarasakeun bener-bener terasa urang hirup di sebuah negara lantaran aya pengurusna mudah-mudahan kaharep negara urang jadi jujur jadi subur jadi adil jadi tentrem loh jinawi amin ya robbal. Jadi berarti dipaksa ku kodi titah dijual atau dimerdekakeun. Ya selesaikan permasalahan. Paksa, ya jual bae Pak lah. Jual, ya 5. Berarti teh hiji ieu menu gede mah ya 2 juta pada dampak bodenya sudah harna ge budenya nu. Ya guys 2 juta. Nu ieu mah sejuta ge masalah guys. Jadi kali 5 atau di root bae guys lah kabeh 1,5 juta. Kali 5 1,5 juta di road kali 5 seberapa 7.500.000 ya guys dah ya beres jadi guys guys urusannya guys dijual mah cakodit ya administrasi dong ongkos ngalar ngidul ya ayo 7,5 bagi 2 pan bagi 2 Pak bagi manukul lah sirik ngarena sabaraha tuh imai cenah 10.000 sial. Iyalah orang lamun sebuah negara ngeunaheun diurus mantep aya aturan-aturanan. Yajburu amata wala yardai waladiha Zaid seorang malik boga amat ngaran Sarwiti. Amat tersebut tadina dipigawe ku Ki Zaid berarti statusna amat mustauladah lantaran eta Sarwiti ku ari boga anak tah ieu Zaid ngabogaan amat ngaran Sarwiti ku ari si Sarwiti boga anak hasil daripada jima jeung Sayyidna tak eta teh Zaid menang maksa ka Sarwiti selaku indungna nyusuan anakna. Pan ari urang mah ye seorang suami ye teu meunang maksa ka pamajikan. Teu meunang maksa. Urang boga pamajikan urang teh ya pamajikan urang ku ari boga anak hasil jeung urang ye ku ari pamajikan urang teh embungeun nyusuan urang teu meunang maksa. Lantaran eta mah susu nu pamajikan urang lain urang.
masuk seri heran aing mah. Ulah asa usia eta, urang mah hak pake doang. Ai boga nama. Ai boga nama. Denge ke dia. Denge ke dia. Eta teh urang mah ngan saukur hak ngaragapan doang mun daek. Tapi susu nama tetep bae. Aing ngaji kumaha atuh ye. Aing coba beneran kos kieu ieu mah surahna. Aduh. Ajar lalagan ku sianya lain. Balikan deui. Ye heran. Ngaji mah urang boga pamajikan boga anak taeta susuna jeung caina nu pamajikan lain urang. Adapun dek diragapan maku urang bebas salakina tapi nu pamajikan tetep bae ketika pamajikanna embung nyusuan teu meunang dipaksa ku salakina lantaran hak nyusuan mah eta adalah hak pamajikan. Cak pamajikan embung nyusuan terserah pamajikan berarti susukeun ka batur salakina wajib nu mayar. Tuh sakilang pamajikan ge ieu nu nyusuan bebeja ka salakina ka pan ieu susu-susu kula anak nama panu kakak. Cak nyana teh. Anak nama anak kakak ye. Tapi ye susu nu kula, caina nu kula, kuari diinumkeun ka anak kakak. Berarti kula minta bayaran, Kak. Meunang ta minta bayaran. Asana balik ngaji maren teh bayaran ye. Nu mantak gede jasa ganjaranana pemajikan mang nyusuankeun bae ge ka anak urang teh geus sabaraha ganjaranana masya Allah lain bantrak-bantrakeun geus pokona mah eueuh jangkal neraka bae awewe mah asal nurut ka salaki sorga sebab naon mang nyisihkeun eta teh geus naon gar ganjaran mang nyangukeun ganjaran nyusuan anakna geus ganjaran bae. Tuh beda jeung amat. Ai amat mah amatna nu sayidna susuna ge nu sayidna anakna ge nu sayidna geus meunang dipaksa janu sayidna sia sarwiti nu aing susu sia ge nu aing caina ge nu aing eta anak nu disusuan sia ku sia nu aing paksa ku sayidna susuan ku sia mun teu daekeun doraka. Beda tuh amat jeung urang. Oh mendak menang kaki Zaid sebagai Sayyid baksa kasarwiti sebagai amatna ala irdoi waladiha maksa supaya nyusuan anakna bahkan wakaza geru gitu kene kos anak sorangan kos anak amat salian ti anakna lamun eta say susuna leuwih tina nyusuan anakna aya amat boga anak kemudiannya na nyusuan anakna aya keneh cai susuna leuwih keneh pake nyusuan anak anu sejen teu nanaon misalna amatna ieu jangkung gede atawa kuru tapi aya susuna mah gede jasa pokan sok aya jelema leutik aya susuna mah gede pohara jasa koi orang Turki mah gede awaknya gede susu kira-kira nana eta bangsa lamun di perut masaletreun mah aya caina nah ieu kuari pake nyusuan anak nah dipaksa anakna geus seubeun ge masih kene aya kene bae mancer ta ieu meunang pake nyusuan anak tatanggana atau pake kuli nyusuan anu sejen oh aya 3 anakna dikulikeun ka nyana bude teh mah susuna subur masih kene 4 anak ge masih kene ngagayot kene bae gede misalna henteu nanaon teh pake nyusuan anak anu sejen baik karena Allah maupun manehanana teh kuli mun leuwih fadula anhu tuh wafat bihi kublahul haulaini jeung deui menang maksa sayidna kanu jadi amatna supaya disapi memeh 2 tahun ilam yadurahu lamun teu ngabahayakeun cek Zaidna wit ka sia ieu anak geus umur sabaraha 1 tahun jabangonna geus bisa leumpang ieu kegarak 1 tahun ge geus kieu bae na mah geus sapih bae sapih tah meunang tah memeh 2 tahun si sayidna nitah nyapi ka amatna supaya disapih ilam yadurruhu lamun teu bakal ngabahayakeun ka budak jadi disapih ge mah jamun teu bahaya ieu budak bangona jali ngeur jasa ajung geus dahar ngadahar cau kamari ngadau cau Ambon beak 3 ambo pohara mah teh budak
jadi kita disusuan ge ieu mah geus masalah eta teu masalah atawa kuari barang geus sapi teh di sapi barang di sapi sapoe cerik bae 2 poe cerik bae padahal kakarak sataun kelantaran dititah ku sayyidna di sapi menang saminggu leuleus awakna nah barang di deuleu cak sayyidna budak teu kuateun ieu di sapi susuan deui meunang kanu jadi sayyidna irdoi nyusuan deui anakna badahu mah sabada 2 tahun boro-boro memeh 1 tahun memeh 2 tahun cangkilang geus 2 tahun ge ilam yadurha lamun teu bakal ngabahayakeun ka indungna eta mah memeh 1 tahun mah wajar ieu mah geus 2 tahun pan di sapi barang di sapi geus 2 tahun teh pan aya budak anu embungeun di sapi teh geus 2 tahun ge embungeun curik bae hese jasa eta mah susuan deui sanajan 2 tahun 2 tahun setengah ge susuan bae aya keur ieu jelema di Garut teh daek di sapi lantaran bungsu terus bae sakola SD ge masih nyusu keneh bae memeh sakola atuh nya nyusu lah ka indungna aju sakola ke istirahat balik nyusu deui ke sakola deui kitu bener ieu mah henteu bisa di sapi henteu tamat SD nya ka SMP nyusu keneh bae SMP nyusu keneh bae istirahat SMP balik nya nama batur ma'arulin nya nama nyusu kenyol ke ka sakolaan deui nya eureun SMA bungsu mah bungsu bae tamang geus teu diantep bae ku indungna ge sabodo sadaek nyana geus indungna ge geus nyahoan deui asanya datang bae geus muka bae geus ngabeleh teh heula datang ka SMA kakarak eureun nyusuna eta mah eureun ku isin bae meureun geus kumisan ku ari mah tuh eta aya jelema ku dedeh-dedehna jeung ku nyaahnya anak anu jadi anak sehingga datang ka SMP SMA kakarak eureun nyusu nah ieu mah keur carita sana lamun teh mah bahaya geus 2 tahun ge geus 2 tahun padahal mah tapi ieu teh begitu disapih bangun bahaya susukeun deui. Di Indonesia mana mun urang nyaritakeun tentang syariat di negara atuh teh jalan lantaran di Indonesia mah negara urang negara Republik Indonesia lain negara syariat negara demokrasi Pancasila lamun urang bertanya-tanya kunaon si di Indonesia teu make Al-Qur'an teu make syariat tanyakeun ka leluhur urang dijajah ku Belanda 350 tahun dijajah urang ku Inggris kemudian ku Jepang diurang ieu negara jajahan lila lamun berabad-abad negara urang dijajah lain teh diperjuangkeun ti baheula diperjuangkeun tetapi alhamdulillahirabbil alamin pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun jadi kuari geus merdeka negara urang teh alhamdulillahirabbil di bawah bendera Sangsaka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno hebat Bung Karno eta teh lain sakadar sakitu memeh mengibarkan bendera Sangsaka merah putih teh Bung Karno teh disiksa Bung Karno teh disel lain Bung Karno bae berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia geus puguh kolot-kolot urang manu diseret anu dihukum picis teh nyahoan budak kuari hukum picis mah disuat
tadi paehan terus diboleh dehan dicoel make peso gitu make jeruk nipis ya itu aku picis sarara baheula teh samaru kumaha Masya Allah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu kudu dibuka kembali diungkap kembali sejarah Republik Indonesia terutama ku DPR ulangan nyomotan hasilna doa ulangan saukul comot am deuleu leluhur urang atuh baheula memperjuangkeun negara bangsa jeung agama nyawa tarohanana musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh bahkan lain sekadar Kristen di urang teh aya agama anu sama rasa sama rasa tak eta teh agama di urang teh aya baheula teh geus puguh encek mah di urang ambalaya tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat geus nyana mawarauh jeung para kiai para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wau jeung jin wau urang mah kapangijeng jin lumpat urang mah kapangijeng jin ka kara kapangijeng kunti anak bae urang mah merengken sapira kunti anak lamun aya kunti anak yang sarikeun urang ka dieu sia cek kunti anak mau apa gua peluk lu atuh kudu kitu karang kunti anak gak mau dong ya gitu layan bangsa cegana atuh urang pasieun ku kunti anak we gede kumaha maju na Bung Karno cicing di hutan cicing di gunung tapa heula Masya Allah dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi eta hasil musyawarah jeung para kiai ieu keur carita sejarah lumpat ka mamana ge jakitu kajen kumaha ge sejarah bangsa jeung negara urang mah lain tadi perjuangkeun Islam teh baheula tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia apan kafir teh ambalaya di urang teh Kristen loba Buddha loba Konghucu ambalaya ngematak diperjuangkeun terus teh teu merdeka tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama melalui demokrasi aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang eta mah teu meunang dikemukakeun eta mah perjanjian rahasia eta mah kecuali engke lamun geus mendesak karak dibejakeun ieu mah supaya nyaho bae kos kumaha cenah perjanjian ngaranna ngabejakeun teu wali asalnya hobaya bahwa di Indonesia teh perjanjian di Belanda di Belanda tegas tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranna lain rahasia tuh. Sia mah bloon. Ieu mah ngabejakeun supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa, bernegara, beragama di negeri pertiwi Indonesia. Sakadar sakit. Masya Allah siga ade. Aya perjanjian khusus.
mentak didelekeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian aya perjanjian nu tertulis di sejarah aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu. Kok bisa gitu amat? Gitulah negara orang jeung negara batur ge kitu bae. Sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ke urang lamun di negara urang potensi garong ge garong dek naon ngagarong jelema miskin malah aya nu mantak digarong di ditu aya garongeun nu mantak eta dibegal aya janga begalna kitu mah nyana mas teu boga duit teu gablek cincin ge teu make baju urut baju ke jore jasa cak copet ndek naon nu dicopet ieu mah amankeun nu geus kitu mah geus liwatkeun negara rumadak dijajah ku Belanda aya nu dipake kahayang ku Belanda cek Bung Karno sarua jeung lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere kadua dibere katilu dibere kaopat teh dibere ieu nu bakal berontak ke dina di keluarga. Di tengah-tengah kampung aya anu usaha-usahana maju mobilna boga dan lain sebagainya tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan deleukeun ke nya nyen komplotan ka batur engke bakal diserang batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna kajen kumaha kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu. Tah negara ge kitu bae mentek Irak diserang be aya nu dipake kahayang ku Amerika Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika sanajan ku ari kadeleuna Saudi Arabia di tukang nama tetep bae Amerika bae mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika nah Bung Karno baheula kahayang Belanda Inggris potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka jagona Bung Karno musyawarah unikna ya Bung Karno ketika Bung Karno aya di Belanda di Indonesia aya eta nu hesena urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus supaya ulah kajawan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah ye, ayo ngabejaan neng, ulang ngeunah, kurang haji nyandung deui kala di Belaraja. Iraha, ji, bapak aya di dieu. Ieu mah lain lalagaan, kula nyaho di ditu nyandung data yang terpercaya. Unggal peja ngeukepan kula bae. Aya bae pake nyandung, orang bener di ditu nyandung. Tuh, mantap mau libere ilmu kos gitu ku Allah. Mal ini kalau mal neremos gitu jangan perjuangan eta doang lah sawah mencong beres. Yo keur carita ta nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat. Ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama moal dicaritakeun terlalu dalam NU ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser titah banser titah ngajagaan kuil titah ngajagaan kitu gereja dan rumah-rumah ibadah nu lain ulah kaget etalah NU geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna tuh siapa mah geus nongol ti heula bodoh ulah
kaget lamun NU teh dijadikan garda ku presiden, lain Jokowi bae mun ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia. Heuh ti jalan zaman sama Jokowi. Itu tiba heula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia. NU jeung partai-partai. Nu mandak sulusup ka NU teh nyaho kahitut bau. Makanya hongke kaget secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan, tetapi praktekna kok lain. Ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik, Kiai Wahab lain jelema leutik. Eta teh meunang restu ti Kiai Khalil Bangkalan, seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ke kuari eksis, tinggal nu nyekel NU na mampu tante bener je tante sakitu. Kepemimpinan dia kok NU kieu, kepemimpinan dia kok NU kieu. Nah, kuari lamun urang neuleuh perkembangan NU. Memilih ketua naga manis silih jotos. Tetis berarti teu bener teu nyaho kana aslina NU. Kula nu diuk bae di imah ge nyaho. Nu mantak Gus Dur datang ka desa babaraha kali, ngobrol secara umum kitu, secara khusus aya jeung kula nyaritakeun tentang NU, nyaritakeun tentang bangsa. Ieu lain lalagaan di Indonesia mah ketika urang dek ngayakeun nanaon inget leluhur urang diseret, dibunuh, dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teh sembarangan, menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan, satu suara merdeka. Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka. Mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam. Dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU, rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tufah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah. Eksis negara Indonesia kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana. Kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana? Berarti acak-acakan negara Indonesia. NU nanti eksis apa buina anu menyangkal? Iyalah jadi pertanyaan seperti etalah struktur negara orang secara global. Tenang orang hirup di Indonesia teu kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tufah Raudhah Nihayah ti dinya menang nyokotna. Dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab, Nihayah, Tufah, Raudhah, Minhaj sakitu. Geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah Bahsul Masail geus ararangeus tentang donor mata, donor kitu jantung, tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten. Naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon nyaritakeun naon atuh? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Nyaritakeun naon atuh ke? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon atuh? Kitu. Sia teh nyaho teh nu teh neuleuh teh nyaho. Rugi sia. Ngan ulah peureum bae ngajina. Tah pal bae teh nyaho teh sia. Satu sisi orang mengakui bahwa NU adalah organisasi orang sebagai kultur NU, tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam. Ayalah sogok menyogok, ayalah minta meminta, ayalah di luar ketentuan NU. Iya
mantak lain NU na NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari lain ngalagaan NU nyekal NU na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae nu mantak kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae geus cenah Ki Uji mah teu daek berjuang sia nu berjuang ku aing disesuaikeun beungeut sia ku aing sia perjuangkeun ku sia emang sia berjuang awas ya ngomong deui di hareupeun aing sia ye awas ya naon ieu ya cerita kan urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalaya kene nu usoli loba nu kunut loba malah usolina teh cukup sekali loba was-was ngaranna ambalaya lah Masyaallah tak dicekal ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunnah wal jamaah kos kieu kok bisa gitu kieu nya aja urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheulaan kiai NU mah nu baheula make udeng-udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji doang teh pokona kos kitu baheula itu mana NU ku ari nu make udeng-udeng jauh agil sirot jatilok make udeng-udeng jatilok ku ari sok geura ku ari Ki Maruf Amin wae jatuh make udeng-udeng ji atuh deuleu tokoh-tokoh anu mun urang deuleu dina naon dina almanak besarem jasa urang aya mahabbah kakarak neuleu doang ge Kiai Hasyim Asy'ari masyaallah make udeng-udengna ka deuleu ku urang di deuleu ku aing Kiai Wahab make udeng-udengna ka deuleu je nu ku ari bisa ge henteu wa teh kayak udeng-udeng teh je emang kumaha gitu cek anu kayak aing isuk make udeng-udeng atuh ka nyahoan sama udeng-udeng PKS teh pokok situ lain deui ya ngaji ke mana sih ngaji ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat sebab kepala negara menang memilih rakyat bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae nu torek ge milih bae nu gering ge milih bae teu nyaho bakal kumaha kahareupna padahal nu milih mah nu boga wawasan nu boga pemikiran jernih kahareup untuk maju bangsa negara jeung agama kahareup kumaha ieu mah teu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hadapan Allah engke tak kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mangga teu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong gitu emang deuk kitu bae supaya nyarahoun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di bating saya batingan gitu sakumaha naon padahal ieu man nyaritakeun bahwa brok amat atuh moral bangsa Indonesia menang digusur-gusur ditembak digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama kok memaksakan amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu sampaikeun ka ti tojosan kos kitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat raqib atid samarukna teu bakal dipeta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpikan negara mah sia nu mantak deleukeun mantan lurah eureug kadeuleu ku mata urang hampir kabeh hampir aya hiji dua mah mantan camat deuleu mantan camat deuleu ku mata urang pan jelema teh gasarwa kalakuanana lain jelema nu mantan bupati deuleu mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur maka ditu jehe kunaon akhlakna
kurang ngomong gitu orang bangsa Indonesia orang mencintai negara orang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara. Nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan. Awas ingat ka leluhur urang ulah men comot am fungsikeun ka mana mesti urang ulah kena keur jadi bupati jadi gubernur komo jadi presiden sakahayangna ingat leluhur urang nang para kiai teh musyawarah lain lalagaan eta teh namandak aya naon bae di Indonesia urang inget ka luhur ieu nagara can kebal karek setengah abad ieu nagara teh tapi geus acak-acakan geus kieu. Nah ketika pemerintah tengah jalankeun aturan-aturan nu geus dibuat di sebuah negara kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyieunlah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut. Kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot. Khususnya di negara Islam umumna di negara demokrasi ge sarua bae sebab aya aturan-aturanan. Ketika keluar ti aturan bugot mulai. Nah ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara. Lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak. Tetapi lamun negara memaksakan diri, ieu gebogaan kekuatan pecah di dalam negara. Ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara. Urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi, kulantaran naon? Lantaran presidena anu dipaksakeun buatan Amerika. Masyarakat embung presiden buatan Amerika, hayang presiden buatan negarana sorangan. Asal terjadi gempur, ricuh deui, nyieun deui rakyat. Amerika teh satuju ganti ribut salilana. Di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai. Nu kudu nama kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana. Lah daharna ge moal gembul ija kuru. Gitu kan. Artinya tenang-tenang bae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebal ieu gitu kan. Di negara batur geus acak-acakan dia negara. Sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha. Aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan. Politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh. Ngan teu ngaromong bae isin sebab nang milih nyana. Je ulah sia. Isa nyoni nyana jadi lagi bingung. Nah iya kumaha gitu. Teh jelas tajakeun ka bakal PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho. Jeh, parangsana tuh. Tapi kunaon bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah, antepkeun bae lana. Tuh masyaallah Gus Dur sarua teh jelas ieu teh cek di PNS teh jelas ieu teh cek di kecamatan naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa nganu kepanasan Amerika gulingkan Gus Dur Amerika lah melalui seseorang. Nah hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur didelekeun bae rakyat atuh tenang-tenang bae deui kajen kumaha lalakonna tinggal nu usaha bae. Nu boga pabrik bararingung. Ai urang mah teu bingung tuh pabrik teu boga sawah teu boga. Atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh. Sakitu batak mendingan nu susah teu bingung. Nu sugih mah bari bingung bari. Bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan orang Cina-Cina ge geus boga gulung tiker ambalaya. Loba nu geus dirumahkan, anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh. Berarti kan geus lain lalagaan parahna. Nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh
ayo tinggal 1000, ayo dilambatkan udah nggak usah masuk lu lah katanya. Tapi geus embalaya, berarti kan itu jelas perekonomian anak. Nah, iya bugot kercarita bugot aya di sebuah negara. Padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi. Negara zahir kos kieu, aya negara batin, negara wali, aya negarana di dalam negara. Aya di urang ge. Moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan. Moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan. Jadi di jero negaranya negara. Ulah kaget kos kitulah diunggal negara. Termasuk di Indonesia, lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara, orang nu ngomong kitu nu nyeuna. Antepkeun geus sama kos kitu mah. Nu penting urang aman-aman bae lah. Nah, ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman. Jadi nyana secara zahir make bintang 7. Secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta. Mainnya na di jero negara. Kos gitulah mal-mal angges-angges di dia mah di urang pergelean, perganjaan, pernarkobaan emang bakal angges moal bahkan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero. Geh, mantak urang mah mending nasehatan anak urang we ceng. Sing ade ceng ulah siar mun mabok sakalian paeh bae ceng. Ya. Tak kolot wara jasa. Da ieulah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati. Urang teh bangsa Indonesia, cicing di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negarana. Ieu ditakuti Indonesia. Emang kumaha gitu di Indonesia mah? Di Indonesia mah tuh kadeulean ku urang luar negeri aya huru hara geus golok di kieu-kieu bae. Nyaho menang nyaho eleh mah geus kieu bae.